Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dharma Surti manehna tetulus kapapanjangan barang tanya sabreha doge ku manehna geus kajudi riuk beungeut karna teh bangun keur aya anu dipikiran moal teu ka mana jigina tangtu keur mikiran incuna si Aki nu ayeuna rek didatangan antukna mah ieu dua sobat teh ngan ukur pahaneng-haneng itu ieu kawas anu beak picaritaeun. Lamun Agus teu alewoh mah cacarita ka Gumilar. Ngadongengkeun papanggihan yen di jalan waktu balik ti Bagendit aya anu gelut ramenaker. Ku pamajid teh moal diudag, moal didungang dongengkeun kanu di imah. Taya ieu paedahna lantaran dihenteu-henteu oge bakal kaciwit kulit ka bawah daging. Geus kasurti yen pangariributan teh duanana pada neundeun hate ka Nyi Sari. Tungtungna mah dicaritakeun ka Gumilar sarta bari diimplik-implikan ku pamujina kakarna. Ulina hade gerakanana rancingeus sarta daya tipuna dina ngalenjokeun musuhna kacida hebatna oge. Cacakan mun dibarengan ku hate talenges taya ras-rasan mah hayang ngabinasa. Musuhna teh tinang tugas semua bisa menyat deui. Kinten-kintenna urang mana cenapa? Sangeus ngadengekeun cacaitan Gumilar ngasongkeun panananya kasurung ku rasa kapanasaran hayangnya. Nya duka urang mana-mana nama. Tah apa aja lamun rupina mah kidinya-dinya keneh da pamajid. Nemalanana sangeunahna we ongkoh da memang teu nyaho ti mana-manana. Oh. Nya ku kitu tah mah haringwangna ngencarkeun si Nyai teh nyaeta sok loba budak bujang lalenger. Bener pisan kitu nyata komo zaman kiwari. Biasa palalaur teh. Nyi Arum nemorong bari ngarelet ka salakina. Nya teu naon aya anu ngaping mah teu hariwang teuing. Anu mata kamarieng kang di dinan teh bane we di serangan ku bapa. Ari ceceleng-cengan sorangan atawa kadua si Agus mah nya piraku atuh kungkang oge meunang. Gumilar nempas red ka pamajid anu harita keur andekak sila bari ngalepus udud. Ya sanaos aya anu ngajejeran oge. Geuning eta teh burung we aya nu ngaganggu. Ari saena mah tos we lah ulah diwidian ari kanu tebih mah. Nyata kitu nyata nyelepi ka haliwangeun. Sasatna mah zaman kiwari geuningan menian ararek ka jelema teh. Nyi Arum nembongkeun ka hariwangna. Gumilar teu nemal ukurna teu haseup udud anu nyerebung ka luhur. Hatena mah teu satuju kana caitaan pamajikanna kitu teh lantaran kahayang Nyi Arum mah sari teh kudu dipinggit teu meunang kaluar. Malah sakalian hayang ulin ka Nangkapait oge tara meunang. Anu dianggapna ku Gumilar mah ieu teh
sarua we jeung ngerem anu jadi anak. Anu akibatna tangtu kurang hade pikeun kamekaran jiwana anu jadi anak. Ari pamadegan gumilar mah teu naon masing rek kaditu rek kadi oge asal aya nu ngajejeran we ku kolot sarta ulah kamalinaan teuing. Ari kudu dipingit mah ayeuna geus lain zamana. Tapi karta kitu teh ngan saukur di jero hate. Ditongrakeun mah pasti bakal dimulkeun omongan anu kapapanjangan. Silih tempas jeung anu jadi pamajikanana. Ieu sababna manehna teu nemal deui. Nganuntungna teh pamajid surti. Gancang ngalengorkeun nyaritakeun karamean menak-menak anu keur marak di situ bagenit. Anu antuk nama perkara sari teu kateler-teler. Perkara anu galungan oge ukur semet dinya jadi guar. Jadi koreh kapapanjangan. Kusangkaan mah pun kajadian gadog teh moal aya di buntutna. Kitu sote anggapan pamajid sarta gumilar sapir umpi. Tapi geuningan kanyatana mah aya tuluyna. Dina poean karna jeung Surya Arindit kacicapar teh kabeneran sari oge pabeberang ngabalenyang kanang kapait. Ari maksudna mah rek mapageun inung bapana jeung pamajid anu harita Arindit kadaya Agus sorangan teu anu di lemur anu keur tunggu mah. Puguh we atuh moprok di jalan. Anu pikeun Surya mah teu beda we ti anu nimu manggih. Anu rek dihelaran teh beut pasarandog di tengah jalan. Keuna ku paribasa geuningan baraya. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ditonyok congcot, ditenggor burayot, mangih milik nu teu disangka-sangka. Bade angkat ka mana Nyai? Surya ngagentak nanya. Sura-seuri hayang dipilucu. Bade kanang kapait. Oh, kanang kapait. Nuhun. Sari nembalan sahinasna. Giler Kanyi Ipah. Naon? Polo Kang Surya bade kabumi. Surya netep manipoho. Bade naon kitu? Sari ngagiler. Ya bade amang we atuh nanti kenging gitu. Surya ngajawab guguk. Kasima miring heret panon anu ngaparasat nemus kana jajantungna. Mangga we da aya Mang Agus di rompok mah. Iya, da balik ka Nyai amangna oge saling salis ka Mang Agus. Surya asa diberi hate. Salima nyata bade kanang kapait mapageun emma. Oh. Atuh teu puguh ngajang oge da ari teh aya salira mah. Sarina jelengan teh nya. Pahingan atuh. Aduh. Loyo sareng nami meni nyari kitu teh. Manis dikatinggalna teh. Kaya cawableunana we. Surya teu euleum-euleum ngeberikeun pamujina. Kok gitu? Sari ngiles. Rai beungeut ngadadak beureum. Nambah manisna keuretan beungeut anu memang geulis bawaning jadi. Lain geulis ku pangreka seperti kalobanana mojang-mojang ti dayeuh. Ngadadak ti lebak kadenge ayan dehem. Teu beda we ti anu ditarik ku besi samrani. Sararea malika tukang. Ari breh teh karna jeung Widarma keur ngarongheap. Puguh we saurang oge taya anu kaget. Surya muncereng boga rasa digamahan sieun karabut hancengan. Sari ngareret deet mapag anu anyar datang ku gilerna jero panon. Sedeng Ipah neteupna
ku panon anu tetep induh iuh. Sakila takiler kasari anu kaayaan badana keur nyanggigir, tapi panon mah kandar kasisi maling reret anu ngarongheap. Nuturkeun dewek Surya nananya langsung kasar. Ya memang dewek aya di satu kangen si lain, teu meunang kitu. Karena ngajawab nage heuras sarua. Teas di anu teas dilawanan teas. Diantep oge kalaka bae dicakulu. Naon perunas ya ha? Surya nanya deui tetep heuras. Ya peuna mah rek ulin wae ka Cicapar. Pipileueun teh kana urusan batur. Karena ayeuna mah ngajegah hareupeun Surya. Alah, ngincip-ngincip dewek pe oge nya. Surya tetep mencereng. Memang dek naon si lain? Rek ngajago? Sol. Jeung dewek ayeuna mah lawana. Widarma namalang bari nyeledeg nyampeurkeun. Alah, rek ngarepuk si lain teh. Sor. Marukan aing rek mundur sasigogan satu yang bias. Eueuh ka dewek mah. So deuleu oge mau mundur. Surya bari ngaret ka Ipah. Maksudna mah minta bantuan. Ulah kakak. Kapan urang teh Ipah keukeuh hatena teu merean. Lamun kudu diributan jeung karna. Leutik boleh teuing Ipah. Percuma dibawa teh. Surya dielingan teh kalakah beuki mun cugug nafsuna. Ari nyisari barang mireungeuh anu rek patelak teh gancang manehna ngolesed. Maksudna mah rek terus ini. Asa kateuteu ari nyaksian anu rek garelut ongkoh bisi inung bapana kaburu ngarongheap di Lebak. Tadating meureun amakeunana sieun disangka ngadukeun lalaki. Ulah waka kaget. Ulah waka angkat di. Nyisari antosan heula sakedap urang mereskeun heula ieu mangkeluk ieu. Cuman teuing ya. Surya gancang ngahulag barang mireungeuh Nyisari geus kalengkakeun sukuna rek ingkah ti dinya. Semohon ke antosan heula karena nyambungan patalakuna matak nambah-nambah ngageduna nafsu ti Surya. Nambah naon kitu? Sali malika karna pananya na pinuh ku kakaget. Kapan Kang karna oge bade nganjang ka bumi. Karna bari ngagelenyu. Pikeun Surya mah teu beda we ti seuneu anu ngaturuk ca jantungna. Asa dipapanasnaker. Kara? Sari malas imut. Sari mah da bade ka rangka pahit, Kang. Kaya turang sarengnya. Rek jeung dewek deuleu sia. Kumawani teuing. Si laing mah teu perlu lauk buruk minum ijah seteh. Surya gancang namalang nempas omongan karna. Aduh, ku aya wae. Nah, naon-naonna si laing Nyisari teh Surya? Hah? Teu perlu ngahalang-halang deuleu sia teh. Kasaha we oyogna karna morongos ka Surya. Kiler deui kasari bari ditungtungan ku imutna ngabelenyeh ngajak seuri. Nyisari ngalius tapi ari reretna mah tinggalin. Ngeletet matak nyeredet. Anu pikeun Surya mah yeuna mah nambah matak hareudang bayeungyang. Ulah-ulah manehna bakal ngageri curug hancengan beunang ku batur. Ari Nyisari nyaho yen dirina jadi rebutan teh berjerojoy we aya hate hayang ngaheureuyan. Pokona mah hayang ngajajal kaduanana. Goreng-goreng oge manehna teh warahan bapana. Atuh kabeh dienakeun manehna digembleng ku pamajid.
tacan pisan diabarkeun ka anu sejen ari lain heureuyang mah jeung Agus minangka latihanana. Atuh teu sae ribut. Majalkeun we sari anu ngadukeun. Hayeuna mah kieu we atuh sari mah bade dijajabkeun ku usaha we lah. Teu aya pamanganana. Asal kanu tiasa nyumponan syarat-syaratna we kanggo sari mah. Gelenyuna teh sari ngajak imut kaduanana ngaran-ngaran anak jawara tandana estuning mata keung anu lempeuh yuni. Kitu duanana meh bareng saur manuk pada hayangnya ho naon anu jadi syaratna. Cobi enggal sebatkeun atuh. Gampil syaratna mah saha-saha anu tiasa ngaragrageun sari dina salabat 5 gerakan ta eta anu aya hak nganturkeun mah sok mangga teh teuing masing dugi ka rorompoko kitu sabios. Sari teu euleum-euleum teu beda we ti putri wedalan nagri Campaka kewas pantes cakep sieup miuni waras sekandi. Oh parah kitu Surya gancang nyereudeg ka harup. Kumaha upami nyi Sari tiasa diragrageun kudu cipayun jasa teu? Sumuhun nyaeta anu kengeng anu teu acan ngajajal kapaksa dianggap kawon. Sari tetep tenang tapi tina reletna mah leuwih mineng ditenggorkeun ka karna anu harita tetep ayem bari bibirna ngagelenyu nyeueung sikapna Surya anu bangun ti poporosenaker. Diuni heulang teh ye Surya ngasongkeun di pananyana. Teu keja sawae anu bade dipayun mangga. Sari ngabaekeun nya Kang Surya we anu jelema atunya. Surya geus teu sabar. Mangga sawae oge mangga. Sari bari taki-taki sampingna geus disingsatkeun, efekna geus dipageuhan moal udulan mun dipake padungdung. Teu ngalobakeun diomong sabrut we Surya narajang. Leungeun katuhuna ngatius dina gerakan gugur gunung minangka pancingan tapi suku katuhu dihandap ngaheat anu maksudna rek nyabat kuda-kuda anu dilawan. Hatena geus ujub naker. Pasti ku jalan ieu ku sageberagan oge Nyi Sari geus bisa diragrageun. Tapi kalawan di luar sangkaan, ngan sakilat Nyi Sari ngolebat ka gigir ngagunakeun gerakan hap-hapindah sedang suku katuhuna nyabat suku Surya anu keur napak sabelah dina taneuh. Anu angtu kena lain Nyi Sari anu ragrag
tapi Surya sorangan anu ditolonyong puguh suku katuhuna mah masih keneh ngalayang lantaran tadi dipake nyabet suku Sari anu poos. Hiji Kakang Surya nya. Nyi Sari ngagorowok. Surya teh malah nukur tembong beungeut we jadi asak. Teu sangka manuk bencarung teh beut kieu lelewakna. Syak manehna narajang deui. Ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan. Dua ramona nyolocos ngabangun sihung-sikung begu anu baris ngarak-arakana igana. Bareng jeung nyampeukna panarajang rawat. Badan Nyi Sari ngoleap dina gerakan kalakai ketebak angin. Puguh we gerakan Surya anu sakitu hebatna teh saeutik oge taya hasilna. Ngadon saradak sulduk teu puguh nubruk angin. Dua tah Kang. Nyi Sari ngagorowok deui. Masih aya tilu deui Nyi Sari. Surya males ngagorowok. Jelas napasna mani ngahegak nyelen kemis. Sebut deui manehna narajang nyeret badan Nyi Sari ku gerakan kolecer mui. Anu barang sageprakan maka rasa oge mata kripuh. Kamana badan Nyi Sari lompata disusul ku Surya bari dibarengan ku tenggelan-tenggelan dina curus-curus ulin padingdang. Anu antukna Nyi Sari terus kokolebatan ngagunakeun kakesitanana. Tapi kalah wobotan biak tanaga. Karasana gerakan Surya teh kalakah beuki berat. Anu akhirna mah Nyi Sari jadi nekat teu antaparah deui geus. Manehna ngagunakeun tenggelan kedet atawa kedet dina ulin madi, hasilna teh jauh tina sangkaan, gerakan kolecer muih teh jadi acak-acakan. Surya ngaheungeu dua leungeunna ngulape sarta karasana nyeri nyanyautan. Tilu Kakang Surya, tilunya. Surya jempe, tapi sageus leungeunna rada meningan, seak we narajang. Ayeuna mah manehna bari dibarengan ku nafsu. Geus 3 kali teu bisa ngaragarageun lawan. Lain di manehna ngarasa wirang, anu matak sakali ieu mah manehna nekat saja ancur-ancuran. Tapi Nyi Sari anu memang geus asa kuarah. Sanajan bener waruga awewe tapi pangabisana mah teu beunang dianggap remeh. Bareng jeung ngahiukna tonjokan Surya anu rek ngahantem dada, Nyi Sari rikat ngalapkeun badana dina gerakan monyet ngemil. Surya sakali ieu mah teu cileureun, manehna rikat luncat ka gigireun lawan bari ngaheumatkeun panimpugna kana puduk lawan. Poroka aya Nyi Sari cukup surti yen dirina diancam ku bahaya. Sakilat maehna ngayapak dina gerakan cangeh gar ngagalaprak bari diteruskeun ku gerakan babad alas tutung ku Santi Pamajid anu pikeun Nyi Sari mah marupa gerakan anu jadi andalanana lantaran pinuh ku pancingan sarta gerak tipu anu hese ditebakeun. Tumarapna ka Surya geus mata kurang dewe. Badana jadi ngacengkang nang kalak bengkang lantaran dua sukuna dibabat ku Nyi Sari. Opat Kakang. Hei Kang, opat. Opatnya. Hiji deui nya. Gorowok Nyi Sari anu kadengeun ku Surya mah teu beda we ti sorak gelap anu mata katorekan. Tumarapna Surya jadi kalap. Ari korejat hudang, ari sabrut we ngarontok suku Nyi Sari anu maksudna mah rek males ngarampir. Tapi Sari tetela leuwih cingceung, sakilat luncat ka luhur dibarengan ku gero. 5, tamat Kang Surya, tamat. Tapi Surya nu kayana geus kalimpudan ku nafsu. Sata geus bener-bener kalap. Manehna teu tarima eleh. Kakarek oge cre, Nyi Sari nincak di taneuh. Sakilat manehna nubruk dina gerakan badak Cihea. Teu kudu dipelingan Kang Surya. Nyi Sari ngagorowo peri jingkrak.
Tapi Surya ongkoh-ongkoh we neruskeun panarajangna, badana nyuruntul-nuturkeun badan Nyi Sari, tapi Nyi Sari ngagentak ngalegot ngagunakeun lengkah 12 dina ulin jurus-jurus algib. Surya ngahiup ngagunakeun cula badakna. Tapi tetela badan Nyi Sari teu bisa ditarajang. Dua leungeun Surya kalakah wakyuk we nyabetan angin. Walebat! Nyi Sari ngerobah gerakanana. Moal waka males narajang, tapi rek nyoba heula nepi ka mana pangabisana nuju lawan anu tumerapna ka Surya asa dibere omer. Kalawan sakilat pisan manehna nyamberkeun jurus gugur gunung. Nyi Sari ngagentak ngageserkeun badana. Mere gigir anu ngajadikeun timpugan Surya poos. Tapi rika Surya narik leungeun katuhuna anu saterusna ditilepkeun ngawangun siku anu rek ngabadug kana carehamna sedengkeun leungeun kencana ngareak rek ngagampleng dada nu jeung lawan. Barokah Nyi Sari oge teu boleh pelit sarta cingeusna. Ngan sajoreatna keur manehna ngalalapkeun badana. Beringkal kagigir nepak siku musuh bari ngarawea celina dina gerakan monyet naluk hangasa. Bilih aya anu naroskeun naon ari hangasa teh nya baraya eta teh nami sejenis buah tutubuhan lah nya. Spesies jajahean gitu nya. Rasana teh amis asem sareng seungit deui yang bilih baraya podgat ke acan uninga nya. Surya kontar ngagero. Daun celina asa rampung satakarasana meni panas asa disabit. Bari muringis nahan kanyeri manna rikat emalik sarta leungeun kencana diteruskeun rek mapeg sirah sedengkeun leungeun katuhuna nyebruk di hanap rek ngarojok iga burung. Tapi kalawan tapis pisan Nyi Sari ngacoyat di kagigir cok aya di satu kangen Surya dan daparadingan habak we ngirimkeun jurus Tanjung Pura warahan ti bapana teu ngagunakeun talaga sapinuna ukur matak ti jongjolong. Bangga Surya silai mageus keok kai dewekeun dina maya karena ngagorobok. Sarenge seuri bangun anu mapanas naker. Surya malik reet kakarna reet ka Nyi Sari. Napasna teh bau ngahegak nyenen kemis. Nafsuna mah masih ngagugudug tapi tanaga geus ampir beak. Andukna mah koloyong we manehna ka sisi ge kriuk bereng hapranyug kawas anu beakeun napas. Ipah nu tata digawenangan ukur nyaksian ngagentak nyampeurkeun. Tapi lain wae matak jadi mepes. Nafsuna malah beuki nambah. Aling ikah pokna bireng hapranyug. Ipah teu nimalan disentak teh. Kolesed we ngajauhan bari ngaharuk. Culu-culu cipanonna merebay masean pipina. Dipikir-pikir bet ngahudang hatena langsa. Babarengan ini telemur ari datang kapanyabaan bet ngadon di paseaan padahal dina teh henteu salah teuing. Karena harita geus maju ngalengkahkeun sukuna nyampeurkeun ka Sari anu geus tatanang deui ngadago lawat. Manehna nalik di sukuna malik ka tukang nyang hareup ka Ipah anu keur sumegruk. Mileungeuh cipalona anu juuh sarta kadenge sumegrukna bet matak ngahelas ngarakacak kana hate. Anu antukna manehna ngajengjen ngawaskeun kabeneranna teh deui Nyi Ipah nyengkatkeun sirahna terus rasa yen aya anu neuteub ka manehanana. Prok atuh dua pasang panon bancok padu teuteub. Puguh panon karna keur nancab nyeung anu keur ngumara cimata. Ebre sinar panonna anu semu-semu linduh ieuh teh ayeuna mah surem kalimpudan kuramisakna cipanon. Luk Ipah tungkul. Teu kuat kayunan sinar panon karna anu karasana asa
nancep tamus niruk da jantungna. Anu antu kena manehna lulus ungse lir di pupul bayu, tapi ari di jerweun dada mah ngaguru hiji perasaan anu anyar pisan datangna. Kang Karna Sari ngagero liri karena ngagentak malik ari breh teh Nyi Sari dina sikap keur ngadago lawan panon netep seukeut tapi ari bibir ngarenyu semu imut anu dipaksakeun lantaran tembong emutna bibir kawas-kawas anu ngageter. Kumaha Nyi Sari karena yang hareup sikapna Sari teh berkawas anu bingung. Harap kapan Sari oge jadi kabawakeun siga anu bingung. Tos we lah. Tos we nya karena nemalanana teu beda we ti anu humanuar. Memang ayeuna mehna geus teu aya nafsu nu dianggapna moal pihadieun ulah-ulah matak ngaliarkeun tawis ateu. Atau gagalnya paling ngajapkeun Sari teh. Asa teu guna atuh Rajeun tiasa jajab namun kedah padungdung heula Nyata samios atuh ieu mah mung mangrupi syarat itu Kang. Nyi Sari keukeuh. Malah ayeuna mah kahayangna beuki nyongsrong ku geus hasil manehna teu bisa diragrageun ku Surya, ayeuna timu rasa kapanasaran, hayang ngajajal pangabisakarna anu dianggapna leuwih luhur tingkatna tibatan Surya. Ku keukeuhna kahayang Sari, antukna makarna oge jadi timbul kapanasaranana. Komo sanggeus mireungeut gerakan-gerakan Sari anu sakitu hebatna. Anu sabreheun oge geus bisa dipastikeun yen pangabisana aya onjoyna ti Surya. Mikir ka dina sogwe manehna ngadeukeut Nyi Sari. Nya mangga atuh ari kedah-kedah teuing mah pokna bae neuteup seukeut ka anu bakal jadi lawanna. Mohon mangga. Sok mangga kawitan atuh. Sari pantang miheulaan. Ieu mangga tampi atuh Heya! Karena bari ngahiukeun jurus Cibagendit dina gerakan nuga remah. Tapi ngaranyug lantaran harita ujug-ujug.